daging hayam Production and sok Entertainment. ngacung sok ngagareh daging hayam di pasar atau tukang sayur alek naros kaibu sareng kabapan waritina rahim Islam anu usiana langkung tua ti abdi kalahiran 27 Juni tahun 45 terus genep tahun jalan langkung ieu abdi usia abdi cik ari hayam kitu patut datang ka urang tahun sabaraha abdi rek naros tahun sabaraha teu apa da geus dicuci ku otakna tahun 72 tah ieu beungeutna ieu jelemana nu mawa ti Cina jeung ti Kanada na keur ngancurkeun Islam adek naros ka jeung ka bapa cik panileukeun hayam di pasar beheungna barolong atawa rarawing apaan barolong jeung raraheut saya mantan misionaris ngabejan tukang hayam tata cara mencit hayam kudu kieu carana